Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anu langkung ti payun urang panjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat wa salam ka junjungan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dina danget ieu urang ngabahas perkara tentang masalah naha zaman kiwari teh loba keneh masih jalma anu baluang, loba jalma anu ripuh gitu ya. Aya pertanyaan, dua pertanyaan anu ya ku urang kudu dijawab. Nah, pertanyaan nu kahiji cenah Ustad, ieu naha zaman ayeuna teh ilmu teh gampang ya. Ilmu teh meunang itu gampang ya, bisa-bisa dengan mudah gitu nya urang teh meunang ilmu teh di mana-mana pabalatak di media sosial loba ilmu tah. Loba nu ceramah di media sosial gitu kan ya. Duka bari duka teuing eta teh bener atau henteu teu kan ya. Aya tapi ya orang ningali itu kan ya ilmu di dinya urang maka orang ningali oh ieu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah bener lah itu. Di media sosial, di TikTok, di Facebook, di mana-mana orang bisa, bahkan di YouTube ya bisa menang ilmu oge. Kita baheula mah lain baheula mah kolot kan nu ngajarkeun ayeuna mah kaula muda ge loba nu gelar LCMA ngajarkeun deui ngabina ngadidik tuh masyaallah nya ilmu pabalatak di mana-mana. Tapi punten jadi pertanyaan teh kieu. Nah, loba ilmu jeung gampang ilmu teh gampang dibeunangkeunana, tapi loba jalma anu jauh tina ajaran Islam. Loba jalma anu mangkir gitu aja. Loba jalma anu mangkir. Naon tandana? Tandana ayeuna loba kekacauan. Tingali darurat judi online, darurat narkoba, tuh darurat naon deui pemahaman-pemahaman liberal sekular anu pemahaman anu nyesatkeun itu pertanyaan nu kahiji. Nu kadua pertanyaan kieu, zaman kieu teh kan zaman modern ya. Tadi teh ngaji bisa tinggal diklik, wah ini gampang. Pesen baju tinggal diklik, pesen bala-bala ge tinggal diklik ayeuna mah gampang ayeuna. Baheula lama tuh motor ge moal untuk asup ka galengan ayeuna motor geus loba di sawah ge asup ka sawah. Mobil ge jangankan motor, mobil eta asup ka sawah. Ayeuna artina ti gusruk lain tapi artina imahna aya di daerah pasawahan. Nah eta mobil asup ka sawah, bahkan ayeuna mah perum-perum kan di pasawahan. Zaman modern. Tapi pertanyaanna duit enak teh siga nu pabalatak duit oge. Zaman modern, zaman digampangkan. Tapi pertanyaan teh nah ayeuna katingal teh loba jalma nu beuki riweuh, beuki susah. Ari baheula mah motor can aya, mobil can loba intinya HP can aya itu HP lagi meureun kumaha aya telepon anu duduk gitu ya. Tapi baheula katingal itu tarnang gitu ya. Henteu susah, henteu riweuh. Nah ayeuna jalma teh ripuh. Buktina naon? Loba nu nganyuk, loba nu nginjem ka bank, loba nu stres, ngalain nu bunuh diri kan loba. Gitu ketika tinggalin bongar, mobil boga, motor boga, tapi stres hirupna teh. Tah kunaon? Nah, ieu dua pertanyaan ieu jawabanna teh nyaeta sederhana jawabanna mah. Naon? Sabab loba ayeuna jalma manusia anu kosong hatena. Nah, punten. Iya pokok permasalahanna. Loba jalma anu kosong hatena. Di mana lamun hate geus kosong kareret ku setan. Ari setan teh kan butuh oge tempat tinggal eta setan teh ningali oh si eta hatena kosong. Panggil bala tentarana 2 batal lewat 3 batal hayo itu aya lahan anu kosong bring sup asup kana hate jalma anu hatena kosong. Lamun geus dicicingan ku setan geus paningali setan dedengan setan mikirkeun anu diparentah ku setan langkah diparentah ku setan leungeunna cubak-cabak anu diparentah ku setan tah kan kitu nya bahaya ieu bener bahaya. Sebab lamun misalkan geus kitu geus dinasehatan hese tuh kan lamun geus dikuasai ku setan eta hatena dina mata bisa dikontrol ku setan ya. Suka tingali di hareupeun teh masjid tapi da embung ka masjid aya nu kitu aya nu kitu loba katingali eta masjid di hareupeun tapi eta embung da ka masjid ayo we dina HP dina TV gitu kan. Mun teu HP TV pereumkeun mata tadi pereumkeun hese dibukana.
pangdengena tugas pugu eta teh nu qori teh hade na kan nu qori jalma nu qori di mana-mana nu hade sorana teh maca Al-Qur'an tapi ngarete kadenge tah masalah. Nah jadi kade hati-hati hate bisi kosong, lamun hate kosong geus dicicingan ku setan. Maka kumaha ya Allah Subhanahu wa taala digambarin Al-Qur'an surah Allah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tah hiji dengan zikir ka Allah hate jadi tentram. Nah, hati jadi adem gitu tanya. Berarti kurang zikirna. Sabab zikir teh asupan, zikir teh jangeusian kana ruh. Tapi engke cenah aya nu ahli zikir orang teh tiap hari zikir tapi anggar kene tah. Ieu ke jawaban aya. Nu kadua Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an disebutkan kieu kan. Nu kaji tadi zikir surah Allah, nu kadua dina Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Eta perintah. Ya ayyuhalladzina hey orang-orang yang beriman alladzina amanu dzikran katsira. Ya udzukurullah sok ingat Allah. Zikir ingat ka Allah. Ingat dina lisan, nyebutkeun dina pikiran, ingat kalau dina hate zikir. Dzikran katsira cing loba. Yang naon ngeusian hate. Cing loba zikir ngeusian hate. Mun geus zikir ngeusian hate surah Allah ti isuk nepi ka sorenya. Jadi isuk sore penting pokoknya zikir ka Allah sehingga hatena keeusi. Tah ieu jadi loba jalma anu mohokeun kana zikir ka Allah. Mohokeun kana zikir ka Allah sehingga dicicingan ku setan akhirna katinggalina mah secara zahiriyah mah beunghar tapi sangsara, tapi susah ya. Tapi jauh tina Islam. Nah, tadi hatena kosong ya. Jarang zikir ka Allah. Tah zikir nu kumaha? Ulangan syukur zikir hungkul, zikir lisan hungkul moal, ari zikir lisan hungkul mah moal aya tapakna. Maka zikir dia zikirna zikir hate. Ya. Zikir hate, zikir lisan, zikir pikiran, zikir jasad. Opat kan gitu. Zikir hate atau hatena terus zikir la ilaha illallah la ilaha hujam kepretan eta hate kan la ilaha illallah la ilaha illallah hujam kan kana mana kepretan hate supaya hatena lembut supaya hatena bersih jernih nyingkirkeun nalika zikir diasupkeun kana hate maka disingkirkeun geus eta bubar setan teh bubar teh kawas nu dagang kaki lima itu di pasar anu tidak boleh jualan di dinya kan. Tapi hayang ada jualan ininya atuh datang Satpol PP dibubarkeun kos itu bubar jalan dipaksa kan la ilaha illallah la ilaha illallah hujamkeun kepretan bubarkeun eta setan nu cicing dina hate teh. Kadua zikir lisan diucapkeun. Makanya dina hadis Nabi disebutkan dua kalimat anu ringan dina lisan berat di timbangan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan di lisan disebut khafifatan fil lisan, ringan di lisan diucapkeun eta zikir lisan perlu. Nah, jadi ulah dianggap sepele eta zikir lisan teh subhanallah kan itu. Zikir pikiran ingat ka Allah, tafakur ka dituna. Ya Allah, masyaallah bersyukur, tafakur, tasyakur. Ya Allah, ningali alam begitu hebat. Berpikir, orang begitu hebat tong boro nu jauh alam urang we maca diri urang kan luar biasa. Nah, baru zikir kali itu zikir tingkah paripola. Di mana geus hate zikir ka Allah, lisan berzikir, pikiran berzikir, kali itu tafakur, maka hate non fisik orang ge berzikir ngalaksanakeun hal anu hade pasti eta sabab naon ingat tah makna zikir dia ingat ka Allah. Ingat ka Allah dimanapun sadar kudu make rasa zikir teh kudu tilu make rasa ngarah ka rasa jeung kalituna rumasa ieu nu bener zikirna jadi make rasa la ilaha illallah subhanallah ngarasa ka rasa nepi kana hate ka rasa kan lamun urang dahar ge hayang ka rasa kan lamun eueuh rasaan mah boro-boro nambah nu aya ge bisa teu beak maka kudu make rasa supaya ka rasa nikmat mun geus nikmat hayang nambah deui tenang sehingga lamun urang aya masalah zikir ya Allah tuh ingat dia zikirin pikiran Allah maha beungar Allah maha bagar tuh eta zikir lain syukur astagfirullahaladzim di dieu teu tak asupkeun ka di astagfirullahaladzim ya Allah abdi teh loba dosa lamun abdi nyuhunkeun mah isin abdi teh ya Allah da loba dosa teuing maka ku Allah Subhanahu wa taala apunten atuh ya Allah apunten dosa abdi tuh ka dieu ingat sup ka dieu kana hate yakin kan Allah maha bagar maha pengampun tuh karena tingkah paripola jadi optimis itu jadi kun make rasa supaya karasa kena rumasa bodohnya diajar rumasa butuh duitnya digawe rumasa orang teh butuh ka Allahnya ibadah
teu kitu. Jadi kade isian hate bisa diisi ku setan jeung iblis. Wallahu a'lam bissawab.